mah melisok gitu. Hayu tuh kade heula panas gitu mah. Nya tuh. Aduh, tuh hade di motor nani gitu naon. Atuh kenal. Iya ya ai motor Parilimbon Sok eta ka dieu calik. Aduh, ieu teh. Parilimbon rag-rag jeung kantong pegar Gusti ya. Menikmati bocot kan rempong. Panas neng. Mana tuh ieu teh ah meuni aya katalog-katalogna acan. Ya sidekan kita teh sengaja nuju nagihan padawan ningali neneng nuju sapu ya pilih bade mesen naon gitu. Redangnya Bade mesin cuci, bade kulkas, bade nu karar itu patut ge aya gitu. kredit tapi nyalah wios ngararanjuk pokona mah nganjuk judulna namanya kan nganjuk. teh mah. Nu penting mah mayar. Sok atuh bade mesen naon enggal. Mumpung teteh nuju di dieu ye. Enjing balanja dikintunkeun barangna. Kumaha ieu teh per bulan, per minggu atuh napi Langkung neneng bade kontan sukun gitu. Nya kelanya teh da ning teh da wortos lah kasih kumaha-kumahana deui ijinan. Mohon atuh susu rumput haneh gitu batu susu rumput. Atuh da ning mah kitu ih kasih kumaha gitu. Mohon atuh nya kewa wartos dewe nya teteh bade nagihan heula tuh kapal handap itu sok nyana rumput di handap mah Apa nama si anak kan menuju teh aya ya nama. atuh nya. Mangga atuh nya. Adanya teh di jalan. Siap. Nah neng aya ide-ide mending ngawan tagihan kan sok kalalabur geura. Kararanjuk. Punten. Ayan toy. Aya si anak nu jadi punten. Oh aya. Bade naon kitu mah? Udah besar mbak. Oh nya tuh aya si anak dipangkal pada gitu. Loh, leung euy enak mah. Coba teh geus ada loba euy. Ya, Mbak. Sok. Dahar sing loba minta garde. Minta dijual. Sok. Sing seubeuh. Jukut da loba ieu teh. Loba teh ana dieu. Toy. Naon Mang? Udah besar mbak. Yok, mangga lah milihan tah seueur memang. Bilih nu mana ge sok tah. Kanu mananya aduh. Kanu bibit ada dandan. Lalu. Nya sok mangga milihan we ieu mah. Seragana ieu Bang Toy. Nu ieu nya harga 1 juta tamang lah sok ka dulur mah. Anu leutik cenah ieu. Leutik mah lah paling dina jenis nage dina 800-an. Oh gitu. Nya Bisa sedayana ieu. moal ari sadayana mah sok we. Da ieu aralit keneh soalna mah aduh. Paling mana bujangan kene. Nya Awen teh. Pindah berat leutik we nya. Nah, bener can mana bibit anu ada bibit sebenarnya bibit. nu bibit teh ieu paling kana harga 1 juta mang. Sok lah. Ada kurangan itu mah. Sok lah kadulur mah. Kurangan goceng. Oh gitu. Jadi abdinya enak. Saya ke ieu tan baru bibitna ade badak bade. Sok mangga. Da tos ieu rada ieu tos ada dijual ieu teh. Mangsa nya. Nya mangsa dijual. Ayeuna kieu anu mah teh. Hargana 1 juta we nya, mau dikurangan ayeuna. Lah ieu nya mang kadulur nya. Sok lah dikurangan goceng ku urang ya sok. Kan jadi gitunya salaman. Heeh. Kan domba mah enak urang isu dibawana isu. Heeh sok. Jadi Heeh bae sok dikurangan goceng lah ka urang. Eta urang ayeuna kuona bawa isu-isu. Heeh sok. Kada mah kita nuhun nya urang bae nyana pas Itu lah sami-sami nya sing tereh ieu we domana sing teh baku deui. heeh sing tereh aku deui ngelakeun we nya. Kota jam 7-an gitu lah. Heeh nya sok aya ieu da di bumi urang ge. Heeh. Jadi Ya. ya. Heeh ieu. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Alhamdulillah lah pidueteun mah gimana we domba geus aku hiji ya. Nah, sing bagarnya Mbak jeung nganu saja nu itu.
Lah bos mah kalau ke urang anu dijual tamun manuk gigireun lila aing bosen nempona lah bos mah kitu. Sada nu ngomong euy saha ieu? Sieuna. Assalamualaikum. Aku sulit. Tos, kenaon di? Main game ada. Main game tadi. Geus nyaho can? Tahu sih. Udah nih Gusti. Seru aja ya. Ya, Neng. Mana? Tadi pan anu nanyakeun aanya. Tadi anu hadiah gerak neng ternyata Pas kia, teh nyarita kan Neng. Ya, domba teh tos payu hiji teh alhamdulillah. Sabaraha? Hiji apaanan? Tadi nama Mike Meser sadayangan lebar tadi bikin ieu ku teh da aralit keneh dombana kitu. Iya alhamdulillah atunya rezeki mati mana we nyado cek neng ge. Pan rezeki mati mana we? Atuh. Rezeki mah. Nyanya neng mas ya asa keingatan mama. Sakumaha teh awe terang ieu saya tak kumaha-kumahana. Nyanya Neng, kemananya mama ayeuna? Bisi kumaha, bisi temani emak, bisi teuteut acan. Ya anjing mah tuh cobaan we teruskeun heula ka bapak. Sugan we bapak terangan di mana mama ayana gitu. Nya menintas kenal ta anjingnya. Nya atuh anjing cong teruskeun we. Anjing mah nya. Nya. Neng, pan hirup teh tos mapanya ieu teh. Tapi asa aya nu kurang gitu Neng. Kurang kumaha sakieu ge neng masak. Cukup gitu alhamdulillah bisa. Aya nu kurang ieu teh pan. Naon? Udah. Kumaha? Yuk atuh. Hayu gaskeun mama. Bob, ke mana aja? Ke kantor bos. Kantor bos. Ah, ke kantor ayo nama. Cuang eta we. Ayo. Oh, aduh, bahaya tuh, Ceng. Mana Ceng atuh Ceng dia tuh. Tadi tuh. Tuh, Ceng. Cangkel engko. Yuk. Panas. Aduh. Adem. Tuh pencetan yo. Lah, bos teh nya. Mana sukuna yo. Lah, astagfirullah. Ieu baju Bu Hasyim. Sacan mandi bacan di sisi ieu. Ganeng geus puguh heueuh sabulan aing can mandi. Anjing. Cik kasar ieu belum. Itu baru kabeh. Tukun mah terang apa ieu? Ngapa? Enak taneuna ieu. Ini ieu tuh. Nah, wae dipencetan. Atuh Pak Bos mau kudu kitu. Ojek. Ini kamarana sia tadi. Cicing ieu mah bagian aing yo. Si bos mah kitu euy. Cicing kurang cicing. Urang keur ngejar setoran yo, cicing. Capek. Hok, naik. Helmna euy. Helmna naik hiji, embe lah. Nu deutik mah di tengah we nya. Oh bos mah. Gitu bos. Ayo soalnya katnan helmna kacaan ya kudu make kacamata lah bergaya. Loh. Capcus. Iya.
Aya awewe euy. Ois. Punten neng. Kek asa nemene ngali itu di mana neng? Mohon pan abi teh nembe dongkap di Bekasi wargina Pak Asep. Asep mana? Asep Gobras. Kobra. Mohon Anu palihan mananya? paling tonggo ya pokoknya mah. Duh, hujan neng, kalau mana layu dia. Mangga. Ayo. Lagi di sini ya. Neng, bios teh jujur. Jujur naon Teh resep kan neng. Tina pandangan pertama ningali jeung neng teh tuh seredet kana hate teh euy, asa ti koleset. Ya, ari abi teh salah ku kupingan. Apana nembe oge patepang. Manya meni langsung bogoh. Ih leres neng, hate resep kan neng. Tina pandangan pertama ge. Kumaha neng? Pade? Nikah jeung Aa. Ya seleres nama abi ge resep ka AA. Neng, gaduh sesuatu kanggo neng. Sesuatu naon atuh Yalah, tutup mata heula tuh neng na. Cik buka mata panona neng. Hari neng kersate nikah jeung Aa. Abi mah kersa wae da di dia oge abi mah hidup sebatang kara. Yes. Boga pamajikan euy. Neng, upami nikah jeung Aa anjing geus kersa. Nyari enang mah telangkung AA bade enjingnya hayu. Tikang waka tuh pantacan muhrim. Ih, syam sok tuluy langsung gobrok wae. Singkiat atuh anjing ieu. Kartonya neng awe mado janjimu anggruk jaga kunur. Aduh, bos, harap tuh. Udah digeleng. Tuh, mana nyanyi. Udah bos mah habok wae jadi kesel orang di dieu nyanyi we. Tapi dagang atuh sakit panas. Mah bos Spesial atuh. Jika tuh pengmarkirkeun lah motor ya. Aduh, kerja. Sorangan bos. Surang di helm. Sok sing beres nya tah. Siap bos. Aduh. Di helm. Yuk, pelan. Nah, bos, rapi tak bos. Orang tukang ke. Iya bos. Wajeng lah, ini nama cong nyanyi dewe lah. Sok atuh. Ya, 1, 2, 3. Kartonya neng awe mado janjimu. Sakit itu bos. Paruyang mah nyanyian. Yo. Bos. Musik ka mana, lagu ka mana, teu nyararamu mata puyang nama. Loh, Atuh kumaha bos, sakieuna ayana bos. ada puyang atuh, pusing. Den. Kemana, Ceng? Katongo. Geus we ayo ngojek jeung urang ayo. Ayo. Ke. Naon eta teh? Cicing. Ayo bos mah. Cicing anak buah mah. Wah, bagian aing deui. Tuh bos can menang orderan teh isuk. Bae, da tarunggal ka ieu. Ka mana teh? Katongo. Mulang. Hah? Ayo jeung urang we, Ceng. Kana nu kararium mah. Ya, halamna ya. Kakek. Bos mah. Ciao. Kita deui wae nyeng. Kalau main udah teh. Motorna ge Nah, pareu. tuh, adat nanya. Coba. Udah sok ngaji motorna bae. Ganeng. Wah, Bos, tek kumaha tuh. Oke, pada deui, bos. tuh. Cuci. Capek.
turunan paparan ka mana imah nang. Ngajaba lapar cenah hari teh. Nang teuing. Lumayan aya roti, coba geus digulung sireum deh. Lah lumayan aja urut sireum ge daripada eueuh. Ngarakeun loba batur aja. Bae urut batur ge daripada lapar. Itu teh jadi jika tukang ojek beda geus kodir jadi tukang ojek lah kok yang sampai aing pura-pura ngojek balas dendam ke si kodir gara aing tetalakan salah wah ojek pada ngojek ke Palilana biasa tuh biasa kita nanti ditutupan gitu sih bu iya sariawan juga kena malah kapal gelananya oh iya tuh ya dalamnya dia udah dalam deh iya sih di dalam kan ada keamanan oh mohon mang kamu kabit tuh astagfirullah. Aing teh gara-gara sia aing hirup aing jadi sangsara kieu salah tetalakan. Ya. Aduh, karunya ya, aduh. Ayo tulungan kehet sia teh. Ah, eulah tenang we. Kodir, siap ka bendi. Tidak kata kita nuturkeun ieu sarwiti lagi. Kumaha deui, Bos? Pan kitu tadi geura. Sugan teh saha berarti sarwiti dendam keneh basa eta we. Basa nu di KUA nih. Oh heuh. Tak lagi lah, jadi ya masuk tong habak ngojek teh. Ah, gandeng ku mah aing teh itu goblok teh. Kuat lah, ayo nongkrong mangkali di situ. Siapa yuk, ayo. Aduh. Dir, ayo nama jadi tukang ojek, euy. Nuhun, Pak. Dah biasa we sampingan nih. Oh, heuh, ayo nama. Heuh ari buka sampingan mah atuh aya mayar keur bayang emok meureun. Ye, udah lumayan teh nih. Heuh, wayahna isuk euy urang rek kawin. Jeung nu mana deh? Nu anyar? Nu anyar eta mah leuwih geulis, leuwih bager, leuwih soleh pokona mah ti si Sarwiti. Oh. Ha, lumayan aya jog anyar. Bos aya lumayan aya Erek. Kumaha sariap ya? Alah. Aduh, juga si Sarwiti euy. Bapana. Aduh. Bapana baru di dieu aya naon, Pak? Kowe naon maneh ka dieu? Atuh papan mama teh hayang minta hampura. Apa geus loba salah. Nya di Hampura. Tapi rek naon deui ayeuna ka dieu? Nya mama teh hayang balikan deui ka Mapa. Ah, atuh naon, Pak. Cicing. Rek naon ieu? Geus ayeuna mah lah. Atuh Pak. Geus. Yo, ngaranna geus tanggal 3 mah geus teu bisa ngahiji deui. Urangna rek kawin deui isugen. Atuh Pak ulah. Gara-gara sa sia ieu teh. Segala ge lah geus cuma ditu ayeuna mah geus. Urang rek kawin deui isuk. Atuh Pak. Teng. Aing ke rumah tangga mah kurang teh nyuratan loba. Mahugi loba. Nah, ayeuna ari geus lengoh. Anu neuleuh bari deleng-deleng acan. Bapana.
Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak kalau bat jang, neng. Ya. Pak, kumaha damang? Damang jang, alhamdulillah. Ya, atuh syukur ari damang mah. Mohon, neng kumaha damang? Alhamdulillah. Sok mangga carali ke dia. Ya. Mohon Pak. Lawas tilawas nembe ka dia ka mana wae jang? Sanes kitu Pak, pan aya teh sibuk seueur pagawean. Pegawai Kitu naon jang? mah. Pan aya mah jadi bandar embe abi teh. Wah, alhamdulillah. Si Ujang ayeuna mah tos mapan siga namanya. Si Ya, Raya alhamdulillah teh we sakitu mah. Mas Geruncum. Jeh, Paknya neng teh maksudna ka dieu teh asa ingat gitu tepungnya ka mama datos lami tacen pendak sing si Alge nya Ya, gitu. kumaha manawi gitu aya ka bapak ka dieu. Jeh pan ungu neng kamari teh mamah teh aya ka dieu. Kan ku bapak teh diusir kalaresan. Nah, atuh papan neng teh hoyong pendak sareng si A teh tos lami. Pan apanya lira meureun si mamah kumaha ka bapak? Sifatna itu ieuna ka bapak mun sok ngajejelek. Bapak teh nyeri hate ku si mamah teh. Tapi kan ayeuna mah kumaha deui? Si mana ge luka ka mana ayeuna mah? Kalaresan ayeuna mah neng jeung Ujang aya ka dieu, bapak teh bade wawatos. Bapak teh bade nikah deui. Nikah deui. Sumuhun Sareng saha ari bapak ih? sareng teteh Maya. Maya. Maya mana tuh Pak? Pokoknya mah lebih soleh, lebih bager si emak mah. Syukur atuh eta mah meureun nu terbaik we jeung bapaknya gitu. Doakeun we ku Ujang sareng Neng nya. Nya lah sing lancar we gitu dina etana. Anjing mah kedah hadir we sadaya nya. Nya insyaallah Pak mun teu aya gangguan gitu. Pan soalna sibuk gitu. Kedah sarumping sadaya. Nya sih. Omatnya. Mun Nya mohon atunya Pak aya nama neng bade santenan uih wae. Bade melian si mama sareng si Aa. Oh, uhun atuh pelarian. Pilih hukumaha si mamana. nya bade ge sing sonten manten tuh anu tetos. Rada hujan. Uhun tidak di dieu teh aya suguhan da teh anu Ya lah nyuguhan. repot-repot. Uhun Teuing. atur nuhun we tos dilalongokannya ya. Yo ah Pak pamitnya. Hati-hatinya. Mohon kiranya Pak. Ibu Mi. Namanya nyobaan kayak mah bapana deui ah. Bapak Yuk, yuk. Astagfirullah, eta budak mah kawarahna. Aing mending kabur jadi budak. Budak leutik teh bang kawarah tungtung nama ngecek ka kolotnya nya. Lah, paling ngek dipegat di dieu. Mana nya? Ah, itu tah. Aya euy. Ya, ning jadi itu jema burungna. Mana nya? Suang ka uling di kitu yuk lah. Ayo siap. Siap beralih ke ditu. Budak teh. Eta ku balik deui. Capek, ya baca dahar.
budak leutik nyiksa di Bangkawara. Kakolot teh. Kemana itu penghulu teh si kok dia teh lewat latih teh? Pak. Mulu dah. Dia. Ujak gua anti tadi lewat tuh. Ini namanya. Biasa kenalan nih. Bisa kabur datang Sarwiti, bro ayo. Ayo siap. Jerok. Bro kan. Nyekerat Mas sabar. Assalamualaikum. Salam. Kumaha ieu? Tos siap? Siap. Diantusan itu tadi menilami. Punten Pak. Kan biasa kendala lah salib. Kendala Saya urusan sama Pak di bumi nih. itu. Aduh, ngaji darinya teh di dieu. Oh, kerat teh. Ini sandi tadi ukus maka dari hukum Jeh. teh. Cangkel atuh Pak. Atuh. Kan ku mana ulah di dinya. Eta mah jeung wali eta. Deuh di dieu. Siap. Kurang bisa lah. Di dieu ya tadi itu. Geus dicing di dinya. Bawa jeung wali eta. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya. Pan Asep Gobras. Oh iya Pak saya bawa teh. Emang. Alhamdulillah. Pak. Kali dewe tuh terasa soalnya rada rusuh ya. Kali dewe. Betul. Sok, ayo nama cong mulai we nya. Enak, rame di mah papananya. Aya acara naon ieu? Wakuna naon? Aya naon di sadara rame? Terima abi nikah Kaneng Maya putri bapak kanggo abi di mas kawinan ku pare sakarung dibayar kompan. Alhamdulillah. Para saksi? Tidak. Mama. Tahe tah. Sarwiti pan mantan AA. Oh, mau di bedan gitu. Beli kahegat tonton teh. Aduh. Bisa aya deui jamaah eta. Geus mah bener we mah. Geus mah bener. Oh, jadi bapana geus mau balikan deui jeung mamana teh semoga iya non awewe anyar deui. Nyanyi atuh mah da kudu move on. Wah, pokokna mah urang mah teu suka terela terido, pokokna mah bapana kawin deui komo jeung batur mah tah. Maneh deui naon eta? Tidak dae kanan. Wah. Tah, da gara-gara maneh sia teh pura-pura teu nyaho ka urang. Yeuh. Mana kieu ge urang cerai jeung bapana ge gara-gara maneh salah talak baheula. Lain nasi ento itu kakak urang, ayeuna nasib urang jadi kieu ya. Yeuh, aing gara-gara maneh teh. Aing teh maneh teh. Aing teh suka teh itu. Cek aing mah bener jamaah eta. Mana ieu ge bakal mana? Dia urang iki bakal mana? Ieu urang iki ka mana kan ieu? Kumaha tuh ayeuna Pak? Kayak tenang. Enak mah. Kayak ku habis cuma tinggal ikan dulu nya, anak buah habisnya. Buru atuh Pak. Iya, sabar. Kumaha ieu? Aman Bos. Enak mah kuat. Alhamdulillah. Euy aya euy. Tereh ieu mah. Nah, ayeuna mah kuat. Sok. Ayeuna mah cong gancangan we. Sing kaburu datang deui. Ya. Sok. Pandanganna. Terima abi nikah Kaneng Maya putri bapak kanggo abi di mas kawinan ku pare sakintal dibayar kompan. Alhamdulillah. Kumaha prasaksi ya? Alhamdulillah. Nah, nama tes beres mainnya asal teh. Abi mah bade euy wae da nama tes beresnya. Punten wae nama. Atur nuhun banyak. Ya. Ya. Ieu nya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun kasadayana. Itu si mama. Aduh, jang. Mana ieu tadi? Kenalan ieu, kenalan mama maik uwi. Mana ulah ih. Hayu aya nama sareng neng wae di bumi sampai ya Allah. Era mama teh ku si entoy baheula nama mama teh
Osok galak kasih entoy. Nah, atuh mah nu entos mantos we. Santai ge ngahampura ieu. Mun hampuranya atuh entoy. Terus mantus terus buat aya nu ikhlaskeunnya si mama teh sareng anyep deui mah terus kumaha deui. Mun atuh mama kayak nama ikhlas. Maka gitu ge bapan alimkeun ka mama deui meureun. Ya, ayeuna mah entos we yuk, cang ka ditu. Ke bumi hayu sareng seneng sareng Ayo sia. atuh. Ya Allah, Mang. Saya merasa bangga atas nama pengarang cerita Salah Talak dengan kreativitas anak muda. Mari kita dukung Bacil Project oleh semuanya masyarakat yang di desa maupun yang di kota. Mari kita dukung dengan cara subscribe, like, jeung share. Mari kita dukung bersama. Tong hilapnya. Tuh. Tong hilap kasadayana dukung terus Bacil Project. Hahaha.